Ma minta duit, Mak. Ngon duit we, hayo maneh mah, maneh oprena. Pura tuh, Ma. Ih, Allah, pokoknya tuh boga duit kalau teh. Saha nu ngirim duit? tah geuning eri milik mah. Ih, asik euy. Cicing heula, tong maratajo atoh ari aya nu ngirim duit teh. Kudu pareleh heula, ieu teh duit teh ti mana? Saha ieu nya nu nelpon? Halo? Halo, Bu Marimar. Ya, halo. Saha ieu? Bu, saya ada salah kirim uang nih 2 juta. Uangnya malah saya kirimkan ke nomor rekening Bu Marimar. Nah atuh sok tala-talete. Memang ieu sareng saha kitu? Ibu masa sih nggak tahu sama saya? Enggak tahu, ada nomorna ge baru. Enggak ada ngaranan. Ini saya Eti, Bu. Eti mana? Si ibu mah meni lupa sama saya. Atuh da Eti mana? Di mana? Eta boga batur ngaran Eti. Ya udah ibu, gak apa-apa deh kalau emang lupa mah. Cuman itu minta tolong transfer balik ya uangnya. Kirimin ke nomor rekening saya sekarang. Nanti saya kirimi nomor rekeningnya. Saya lagi butuh pisan uang ini. Nah saha teh butuh duit atuh? Sok, saya TV balik sekarang. Oke, hatur nuhun ya Bu. Iya, sami-sami. Saha, Mak? Eti cenah. Tapi mama teh boga babaturan. Atawa dulur ngaranna Eti. Wah, kade, Mak. Sigana eta mah penipuan modus baru. Oh bener. Sigana eta jelema geus nyaho data-data emak. Ning, segala nyaho ngaran emak. Tah eta, hati-hati Mak. Bisi eta teh modus penipuan zaman ayeuna. Data emak dipake ku pinjaman online. Matak ditah ditransfer balik oge, duitna ngarah kabogaan ku jelema eta. Kayak ujung-ujungna emak nu kudu bayaran hutang dan minjemna atas nama emak. Oh gitu. Heueuh, Emak. Model kitu ayeuna mah. Terus kumaha tuh? Ayeuna mah ku emak cek heula aplikasi Livin by Mandiri. Sok cek heula saha pengirimna. Lamun bener nu ngirimna pinjol, langsung we telepon Mandiri call di 14000. Sok ku emak request penahanan dana. Terus urang lapor we ka polisi. Oh heueuh atuh, urang cek aplikasi Livin heula. Heueuh Mak, tong warang-waro ngatransfer balik duitna. Mending keneh cek heula aplikasi Livinna. Heueuh arek. Yuk Baraya, kita simpan dan jaga baik-baik identitas kita agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan jangan mudah percaya terhadap orang atau pada nomor yang tidak dikenal. Mak, tapi dina rekening Mak aya eusian teu? Aya, dek naon kitu? Nyanta Mak. Eta budak masih kaneh we minta duit. Tah atuh. Mau 10.000. Teu mahnya tuh Mak. Make sagala teu mahi. Nah rek meuli naon? Rek meuli iPhone. Beungeut tah iPhone. Mi, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Wah. Aku kan ngomong lagi. Kata-kata sok pepeling, naon? Hari hirup sok loba gaya, lobakeun mah duit. Wangi permen. Masa sih? Mana sih nyobain? Nih. Assalamualaikum. Ibu, paket. Paket saha jam? Paket ibu. Nah, ada abdi mah teu pesan ibu-ibu. Ibu. Oh, sudah teh itu paket nu ibu. Dan usuna ibu-ibu. Oh. Tapi ada abdi mah teu pesan paket. Tapi ning alamat ka dieu, Bu. Nah, maka dianteurkeun atuh. Aing Saha atuh nya nu pesan paket? sugan atuh saha? Teu tah saha kitu maka dianteurkeun ka dieu. Titah pengirim atuh ibu. Nah, maka ngawaro. Yang geus satu Bu ari mau narima mah. Balikeun paketna. Wah, sik euy, aya jambu. Sok si arek naon? Henteu mang, ieu marek minta jambu. Nah, atuh sia teu bebeja. Pan amangna eueuh tadi mah. Buru sia turun. Teu bisa turunna. Mana turun sorangan apa arek dituar tangkalna. Atuh pang turunkeun mah. Nya ari sia geus mah mau ngadoreksakeun deui. Tulungan mang, loba sireum. Hakan we kadinya taku sireum. Atuh mang ih. Sia lamun lain anak jelema geus dicacag sia ku aing. Sok buru gerak turun. Ampura mang. Goblok. Kernaon mang? Cicing lah tong ngarewong. Oh keur ngarewong. Maneh nu ngarewong? Teu tempo ye keur barang gawe. Gawe naon mang? Ka tempatku mana ye keur uma ome. Ngomel naon mang? Beca. Ieu mah motor oge. Motor. Nah, atuh makin nanya di nyaho mah. Motor naon ieu mang? Mang,
Naon? Motorna rusak Lin Mang. Heh, rusak mata gomean oge. Naon nu rusak na Mang? Mang, Naon deui? ari motorna hurung teu Mang? Nya hurung atuh. Coba urang hurungkeun. Na maneh bisa ngahurungkeun motor kieu. Bisa? Sok. Aduh, capek. Terus di mana kita gumal-gemal gitu? Ngahajan rek ka dieu. Oh, aya naon ce? Iya, abdi teh bade ngajualan baju urut abdi. Pamalis teh ce. Tosok kajualan baju urut sorangan. Cenah masuk ngorot ka banda anu sejen. Atuh da kumaha deui, abdi keur butuh duit pisan. Rek unjam-injem eueuh nu mere. Rek nginjem ka bank teh boga tanodekeunana. Atuh gawe we ce. Kuli ka batur. Ah, teh heula ge sempat gawe di pabrik tahu. Halakah ngadon de barogohan kudu gawena. Otak bingung aya teh nangan duit ka mana. Sok usaha heula we ayeuna mah sing leukeun. Ulah warah hayang ujug-ujug menang duit. Nah butuh duit keur naon gitu. Yang operasi irung. Mak, isukan panggieunkeun timelnya. Urang rek interview gawe. Wah, aya panggilan Lin. Heueuh, Mak, alhamdulillah. Oh, syukur atuh. Anu geus aya panggilan mah sing katarima we. Kala mun geus bagawe sing bisa mihapekeun diri. Malah teu boga saingan dina pagawean teh. Mau lain waranieun nyaingan urang, Mak. Naha? Urang mana jan kieu-kieu ge boga hodam, Mak. Ah, hodam nahaon ieu teh? Hodam urang mah sing ngapetot. Kan penting geus dicek mah ku urang hodam dina TikTok. Tah hodamna teh eta. Kamari si ate lo sakit kituan. Musyrik eta teh. Tanya kanu kitu mah. Ibadah ge mali tarima 40 poe. Oh, jadi nu ngaramal-ngaramal gitu teh pamalinya, Mak. Nya heueuh lah. Musyrik nu kitu teh dosa. Oh. Atuh mali. Tuh, timal teh geus dipanggieunkeun. Da kiraha initna. Ah, da mal jadi Mak interview nage. Naha? Mal jadi gawe nage Hor ari maneh? Na gawe di mana kitu? di BMKG. Sia mah batur maharayang gawe di nu kitu teh. Ari si halak amumul. Atuh da sieun dosa, Mak. Ah kasihan dosa. Na gawe naon kitu? Ngaramal cuaca. Harapan Mak di tahun 2024 naon, Mak? Mak mah hayang ka luar negeri. Hayang ka negara mana, Mak? Hayang ka Turki mak mah. Rek naon ka Turki? Rek Kapadokia. Kapadokia. Tah heueuh eta. Hayang ngasaan kebab mak mah. Ari emak. Atuh hayang ngasaan kebab mah teu kudu ka Turki. Di Indonesia ge loba atuh. Pat mak mah hayang kebab nu rasana teh autentik. Heeh, aya di dieu oge. Wah, heueuh nya. Hayang ngasaan kebab nu rasana autentik mah di Cipanas ge aya. Kumaha, Mak? Masih keneh teu hayang ke luar negeri? Ah, rek mak mah, tapi rek gawe lain rek ulin. Jauh-jauh gawe ke luar negeri. Di Indonesia ge loba keneh, Mak, pagawean mah. Bahaya tuh. Kok mah bari gajina teh beda jauh mah. Mending di negara sorangan. Ah, da lain sapete-pete nangan duit. Rek neangan naon atuh? Rek nangan husband.